Guys, sim kuring keur ngajak jalan-jalan Mang Reza ya, ngarah apal kota Western. Lain Mang, cing kumaha kesan pesana Mang di Inggris teh Mang? Harudang ge. Kahiji bersih, rata-rata bersih di Inggris teh teraturnya, buang sampah dan lain-lain. Terus jalmina saropan ramah, Namanya dia naon teh sok iyalah care. care naon. Terus air di dia teh tah teu kedah meser galon deh. Galon seumur di umur. mana tiasa minum, Ya, biasa langsung minum tina keran. ya soalnya di dia bersih guys, jadi minumnya langsung dina tap water. Jadi teu hariwang lah karasa. Iya orang-orang sararehat gini. Sareng asri deh Kang, Ya, manuk juga lebih seueur di dia daripada di kampung abi. ai manu kan di dia lebih banyak anu aralus gitu nya. Ngan kan di dia mah teu menang ditewaknya Kang. Mun dari itu geus beak dijarwal. Kan aya hiji kurangna Kang, Kumaha Kang? lamun nguseup aduh ribet pisan eta. Nah guys, bagi tukang nguseup cicing di Inggris ripuh guys. Soalnya di dia mah nguseup teh kudu boga izin. Terus kadang si lauk teh geus di katewak teh kudu dilepaskeun deui jadi nanaonan gitu. Karena cuacana tiris gitu. Jadi gitu bagi tukang nguseup moal betah cicing di Inggris mah guys. Udara eta lah dingin pisan saya. Ai tiris ting jiga kieu mah kedah jaket ageung we ya makan. Guys tuh tinggal nih jaket Mang Reza 10 lapis teh jerona teh can sarung tangan. Wah geus riweuh lah. Kita Mang Reza nya aya mah urang makan heula guys. Ah siap. Urang bawa ka ieu ayam bakar nu lada. Wah jos tos lami ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.